lila pagawe peng teh teh. Korek meuli China kemana? Cina ka bawah batu gitu. Lila. Kadago. Abong gajian euy. Di cai teh lila. Bingung di mana cai teh? Lila ada dagoan. Lila asik Di jalan macet, Bro. Macet. Naon meuli naon eta maneh? Biasa. Oh, Ice ieu, Ice len. Celen. Cokot tuh lah diperang di dieu wae. Di dieu euy. Bae. Rada nyentang Bae gelas nama teh kudu make gelas, make ieu we menyenteng. siap. Make tutupna. Saeutik. Oh, oplosna ieu teh. Bae atuh Mana tong loba ting pan budug maneh mah. Mana nu bodoh. Oh, artinya maaf. Sok saragut pertama. Sok balakan heula ti nu gajian atuh. Maneh lah. Sok ge urang mah ieu penyelenggara sok. Ya, bae urang Bae, euy. sok. Nuhun ya. Tampi. Kumaha geunaheun? Urangan. Ya teh rong ciciannya lah. Sok mau pun aya ya. Udah deg-deg gitu maneh. Oh, iya tarik ieu. Ngeunah. Oh, mantap. Nah bisa. Urangan. Sok. Tong loba ting maneh mah pan budug. Mana nu bodoh? Eta naon sih? Atuh kudu ieu atuh es len mah. Es cecelen ieu. Oh, cecelen. Iya. Geus sakitu padahal mah. Teu kuat sarekeun. 5.000 ka Deui. Duh, atuh tuluy Tapi tumbeng. nepi beak. Beakeun we ke meuli deui gampang adaguan maneh gajian deui. Gajian atuh gajian. Nah geus aing deui. Lah aja, Oh. aja. Pan nguriling. Nguriling dia teh. Ngurilingna Kieu. Anjing. Amis kieu goblok. nyanyi Mantap kieu. Anjing cocok buru. Deui. Aingeun. Mana mah culametan. Ngeudah atuh. Dioplos tuak sia nya. Aing. Rada pahang ya oplos tuak ieu mah. Keke nah aya buuk. Jangan geus mabok eureunana. Geus mah bener. Mantap. Geus teu kuat urang mah. Anjir, Geus wae kan ya anu kieu mah. Atuh tutupan heula we ke urang belah ditu lah. Minum. Siap we. Di dieu mah loba jelema. Ya. Beuit. Tadi belah ditu. Op. Makanya iya kumaha keur mabok ieu di dieuna rame. Antirkeun ka hareup ngojek. Kemana hareup mana? Hareup ieu tiluan mahi lah meureun. Ka ditu. Ge dibayar kalem. Moal mahe tiluan mah. Bisa urang cobaan lah yeuh. Sok, bae atuh sok. Ih, moal di dieu. Geus tepi di dieu euy. Nah, mah sakareke dieu. Geus di dieu sok turun. Turun. Geus tepi ieu teh. Geus tepi. Turun. Mana ongkosna? Ngan 1.000. Masa tirit-tirit. Geus mah nuhun Mang nya. Oh, sok. Pingkeun deui lah mun nganterkeun aing untuk ngebut, bos, teu mabok kieu teh. Oh, mun. Sorana jero hati. Duh nasib nyatu meneh hese nang boga kabogo hese hirup meneh kieu-kieu teuing. Manfaat menang teh eta ieu na beulutna Deui teu meunang. bororek menta kedengeuna sang Uhan. Tuhan Sok naik. Keur naon? biasa we ngaholang mikiran nasib duh Mikiran nasib naon? Nasib bungkus lain. nasib lain eta nasib duh Ganti nasib bungkus. yang dahar hese Eta tadi ge manfaat ngurak teu meunang-meunang ya. Uhan. Tuhan Geus ulah loba mikiran nasib. Manfaat cek mere pertanyaan. pertanyaan naon tah Kadaharan naon anu haram? nu haramnya nya babi atuh Hari nu paling pangharamna, pangharam nama babi nu ngajuru babi hari nu paling haram teh eta
leuwih haram ti eta mah nya babi anu ngajuru babi tapi bapaan. Terus ka mana deui ayeuna? Hah? Ka mana deui? Urang ge euy. Bisa. Mana ya? Kurang eta we lah. Melayangan ya tuh yuk. Ada semua. Atuh nu laki banget. Coba yang Geus lah daripada gabut gimana geus we. Kumaha lamun maneh nyanyi we maneh. Yo, nyanyi. Aing mun nyanyi eta nyanyi setuju. Penonton yuk dukung Akbar. Bae aing jadi bisa aja penari nyanyi. latar, bae. Pengen botol. Mana anu nyanyi? Jadi mikna ya. Ulah malu-malu. Besarkan mah kemaluan, tong malu-malu gitu mewah. Yo nyanyi ya. Kita mumpung ngomong eta make mik. Coba nyanyi mah. Aja. Oh. Iya, dia nyanyi geus. Dina hate. Sok dede yang lagi kunaon sih? Nyanyi. Yang ngedengekeun. Nyanyi naon? Bebas kumaha maneh rek. Bisa mana anu nyanyi na? Mah. Gitu entah. Lamun aing nyanyi mau anu penari latar, bodoh sih mah. Borosok nyanyi laki banget kos cari bel atuh cepet icon. Cemes. Cemes. Band grup boy band teh cemes. Semes. Oh, semes. Oh, Oh, semua semes. keur mabok. Cemes. Kunaonnya? Eta we anu keur laki banget mah P-L-O-Y anjir keur mabok ieu mah kenal gue eta anjir. Yo. Anjing. Gila aing skieu. Ayo balila. Burukeun mah. Nyanyi nice. Pira nyanyi unggul nih hese. Kaburu atuh Jiraha deui nya nu karek kajian dinyanyikeun kieu. Ese nyanyi ke mana? kaburu tahun baru. Anu make mahkota heula, Bos. Bos. Rehe bos. Iya nyanyi atuh nyanyi. Sadar nih sok nyanyi. Si mah dititah nyanyi wae hese kumaha dititah nyeun cani. Si mah Balila pisan. sok nyanyi. Teh nyanyi si anjing ku aing. Cekol. Nyanyi ku aing Rehe dititah. bos. Rehe bos. Atuh rehe da sia lila. Bingung bos nyanyi naon bos. Ais sepedaan nyanyi sepan icon. Nu bieuningan pas lempang rek hadepan mana nyanyian. Kurang di kemplangan geuningan nan. Kumaha teh di Kemplangan. lain eta di gedangan. Ih, si bos ge salah. Bos rehe bos. Anjir. Jadi benang kepak. Allah 2 kali. Segera Bos rehe bos. Tuan Lareheng. Areng geus aya. Geus mabokna teh Kurang kieu. bubar we. nyanyi embung yang ngadengekeun mana nyanyi. Aing mah cemangkur ngiluang audisi Sumbing Bibir anu di Indosiar. Saya bingung nyanyi naon. Siapa siga lain penyanyi wae, siga nu karek sapoe 2 poe. Aing anu pengalaman nyanyi. Ngomong ngawe ka urang mah bahasa puting. Dre, urang pan aya hobi teh nyanyi cenah. Erek ngiluan dia kan orang pinggiran audisi. Ieu jeung bedah rumah. Tapi kurang dukung sok nyanyi. Sok nyanyi, dia aya Kurang nyanyi bisa yo. didukungkeun sok bro. Si anjing jembling kene wae Gusti. Geus aya mah. Ayo cacing ya. Murag itu benang beunang Iya ya antenya. Ini cobaannya tuh si ini jeung belum gitu gua ngadep lidahnya tapi balik cobaan. Sugara milik masalah apa? Candelkeun di dinya halus kelakuan hirup. Ieu naon ieu? Mau menang belut atuh kitu. Wah. Geus montong ngurak geus di dieu ngobrol jeung urang geus. Wah ngurak-ngurak deui naon. Ieu we di dieu ngobrol-ngobrol. Sepada gelo. Gelo ngurak dina saung atuh. Lila-lila teh mah gelo beuh. Geus diuk Geus diuk lah. Geus diuk bos. Oh, enggak. Eta dulur mana anu? Eta si pulpen teh kumaha? Di bawah. Leungit. Nah ini sih gelo. Tuh ngurak dina nu kitu. Dulurna pulpen ngomongkeun dulurna. Geus teu katulungan sih mah sebenarnya mah.
Bae ame bunga atuh ame bunga. Tutupan atuh karunya tiriseun, belutna bisa belutan pan. Bisi risi mah sanu apa sudah menang. Mau mana urang mah sih? Saya teh Bae tempokkeun. antepkeun we. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RW. Aduh. Di mana Pak RW? Ah teh di kebon. Aduh alhamdulillah Pak RW. Alhamdulillah Pak RW. Iya tarak katingali karek katingali deui. Sok meureun aya nama. Oh, murah? Tinggal Pak RW kalakuanana Pak RW nya. Murah? Murah Pak RW. Eta teh. Kamonesan kumaha carana. Kemajuan yang milik mah bener. Ari ku kitu nama pantang menyerah nama bagus. Tapi leuwih hade lain kitu sabarang nama. Kumaha? Hayang belut. Hmm. Boga KTP teh di imah. Aya. Kawinkeun jeung termos. Jadi belut pasti. Belut teh. Belut keluar di belut. Cobaan aja tuh. Cobaan bisi erek maneng ke peuting tapi tong ayeuna. Cobaan ya. Ayeuna mah nya. Ayo. Coba ngelanya yuk Pak RW. KTP jeung termosnya. KTP jeung termosnya. Kawinkeun. Deketan urang nepi ka jauh. Siap. Aduh. Tuh. Dijedut jaga. Kadon cumpang camping. Lain ini minuman keras. Oh ish. Hah? Usaha eta. Oh, biasa Pak RW. Sanes Pak RW eta mah. Aya juga aya sih. Aya teh dukan usaha Eta mah botolna hungkul Pak RW. Dengan Ayeuna teh kan Agustus ya. ya Agustus Pak RW. Mana kan ketua Karang Taruna cik. Iya teh baru teh yang aya perlombaan cenah. Kira-kira lomba naon nu pirameun we. Iya sih, emang geus di konsep sih Pak RW lamun dina perlombaan ke 17 Agustus kan batur mah panjat pinang. Geus bosen lah meureunna. RW di dieu mah tadina ku Karang Taruna rek diadakeun panjatkan doa. Ajeng aya nu audisi MMA teh Tinju. Oh, kita kan datanya. Ya siap Pak RW. Lomba anu Pasti. Oh, meh kawentar lah RW urang gitu kan. Siap Pak RW. Teh tahu mun tinju mah setuju pisan. Setuju nya Pak RW. Ngan beureun butuh ring kayak orang nyieun heula ringna. Ajeng ieu hiji deui Pak RW mah cik si Bapak cenah. Ke cenah meh kreatif pemuda teh geus we atuh ngajieun ieu cenah naon teh. Lomba ngarumus haka togel. Si Bapak Pajitu si gitu. Bapak Pajitu. gitu. Pajitu gitu. Oh, halus gitu oge euy. Halusnya. Kesrek hiji deui. Aya Kesrek. Hiji deui nu kesrek, anu kesrek. Ada mah kesrek. Halusnya Jadi kesrek. jadi anu pangjuarana teh anu pangkesrek-kesrekna Pak RW. Kesrekna juara. Halus. Nah, eta cigana mah nu bakal jadi racun nama eta ning Pak RW. Naon teh anu ngarumus togel teh apa ayeuna mah keur di zaman susah kieu mah tuh batur teh paheula-heula ngarumus teh kudu bagus pan. Batak urang ayakeun sebagai generasi muda yang membanggakan teh. Oh, tapi dah sebenarnya aya kana togel malah. Oh, ku zaman euna mah marah ceuk pisannya. Wah, itu ayeuna mah mak-mak wae ge jam 10 peuting can ieu can uwi. Tangka Manalika tuh di kebon urang. Tapak ngerok hungkul. Waduh. Geus bau tarason pokoknya. Eta tanggal manalika Di kerok. Aduh. Tapi kata jadi Manalika ge. Kalau jadi jeruk. pasti atuh. Da nyeri tonggong. Diteun abi ge Pak RW tangkal toge kalah jadi apel. Garing sama ngomong teh. Ah, iya. Balik ah. Eta rame. Rame garing wae. Janji pelandung da ieu mah ngomong teh. Panu dahar mah nomor hiji. Pegawaian mah. Cicing di dieu sih. Kan kayak konsep bae cing bener ya. Mulut aya ka lama. Jadi mun tanya aya. Lain tukang ojek nu tadi. Mana? Mana mumpung sorangan tadi nyamayar 1000, nyabar mana nyambok aing. Mai ku aing cambok deui. Balik. Garing, Mang.